warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munzilul Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب lakum tibayun mangga urang sami manjatkeun puji tasyakur ka Allah nu Maha Ghafur. Salawat teriring salam mugi Allah limpah curahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi Allah tetepkeun ka para keluargina, para sahabatna oge mudah-mudahan urang sadaya selaku umatna jaga keun syafaati mantena di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal. Biasana lamun muludan ngan saukur ngariung di masjid, biasana nu paling carewe di unggal lembur eta RT. Aya eueuh RT. Hadir. Milu muludan. Lamun RT teh daek muludan mending dicekek ceuk aja. Tapi insyaallah di dieu mah RT rajin pengajian, alhamdulillah. Entah lamun boga RT rajin ngaji urang doakeun. Mudah-mudahan RT panjang umurna, barokah hirupna, sing awet jabatanana, tapi kapae tak jadi RT bae. Biasana sok diomongkeun kieu ku RT. Dulur-dulur, masyarakat Kampung Bojong Manggu isukan urang rek ngayakeun muludan. Wayana masing-masing imah dipentos sedekah mulud minimal 5 besek bawa ke masjid urang ngariung babarengan. Cek bapak RT kadene ku tanggorak jalma koret jalma aing gila kanu koret punten teh panjalma koret mah diajak sedekah mikir nage 20 kali sih. Bener kan? Karena kor sieun be sieun tenyes gila. Eta nu koret diajak sedekah namun bari kapaksa. Nyieun besek atuh nyieun. Eta jero besek ngan saukur kejo sacentong. Orek sasendok. Goreng tempe sakeureut. Atuh korek ieu si eta mah. Dibawa ke masjid pake ngari. Ceuk nu korek ngomong kieu ka anak-anak. Dak ieu anak isukan ulah nu ulin ka jauh. Anak kabehan wajib ngariung ka masjid. Sugan dia balik di masjid menang berkat anu aya daging kotokan. Ceuk jalma ngan wayah anak cek bapana, ieu anak dina waktu ngariung di masjid ulah ngumpul kabehan satempat moal endah. Minimal unggal pojok kudu aya perwakilan anak.
pecah anaknya di jero masjid unggal juga ya. Digiring anaknya ke masjid. Anaknya ada 8. Hari besok ngan saukur nyeun. Ternyata anaknya garong berkat cetai. Begitu beres marhaba, beres ngadoa, berkat dibagikan ku panitia. Korei RT calakan RT. Merhatikan dekat keluarga korek. Begitu berkat dibagikan, datang ke imah goreng tempe balik dari bae. Akan yang koreta. Ayat yang peringatkan maulid Nabi diayatkan model dia di Bojong Manggu. Masya Allah, berbagai macam aneka warna terpala ayat di dia. Nyeun panggung, masang tenda, sabara menang nyewa, nu hiji menang injem. Nyaho engke. Itu akur warna terpala. Belah dia main merekan UMG. Urut moe gabah. Tertinggali apapun bentuk peringatan maulid Nabi. Mereka yakin sedekah mulut silakan. Mereka yakin riungan di masjid mangga. Mereka yakin tablik akbar mandang penceramah mandang kori tidak ada masalah. Selama di lebatna orang terkeluar tidak niat jeung tujuan ngagungkeun kana syiar agama sebagai bentuk syukur orang ke Allah lahirna Kangjeng Nabi ke alam dunia, yakin eta bakal menang pahala di hadapan Allah. Betul. Ini termasuk kumpulan kurang sih ayo. Masya Allah. Belaan papanasan, nungesan, nuberi, aduh tuur segala. Beres tante. Sanajan loba kene anu candaek muludan aya kene. Bener tante. Teu anu teu beuki mah ulah dipaksa. Anu teu beuki muludan mah ulah dipaksa. Ngan ulah coba-coba jalma anu sok ngalarang-larang muludan, ngalarang ka urang nu sok ngaekeun muludan. Dipepek urusan aku ini. Entah kula titip ya kepada santri. Bisi aya masyarakat anu kekentringan ngaharamkeun kana muludan. Ulah halimun yangan kitab jeung bahan dalil ulah. Capek-capek waktu. Mending cabok kayak aku mamang. Wah ini harapan dulu tuan ini lupa dan kencang. Tapi nyabok lah, memang lupa. Kan sababna cukup dijawab logika. Ulahkeun ngayakeun muludan, ulahkeun ngararame muludan. Setiap tanggal 17 Agustus. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke rame-rame memperingati hari kemerdekaan. Benar kan? Eta ki lembur-lembur Agustusan doang nu araredan kecepulan. Segala macam bentuk perlombaan ketika Agustusan diayakeun. Lomba makan karupuk, lomba balap karung. Paneta bulu onja kecepulan. Mesti pernah kan kalau lomba ngalengkang acolok-acolokan doang bomongkok. Benar kan? Ibu-ibu main bola nyepakan pakai terong ayam gitu. Lain masalah main bola aja nyepaknya bari angkok-angkok ganti gila. Pamuda ngayakeun lomba panjat pinang rebutan. Pan eta doang nu stres. Peserta panjat pinang budak-budak di luhur panjat pinang eta aya panci hiji. Kekencing hiji, kastrol hiji, kaos 5, sampo sapak, rinso sabungkus, ciki 10, bebelaan bobolokot jeung oli. Boleh jeung tak-tak pada nincakan. Bener kan? Padahal lamun eta peserta panjat pinang kabehan mupakat ceuk aing mah meuni keneh dituar di handap bae. Bener kan? Atuh naon kudu bobolokot awak. Tapi ternyata itu dianggap wajar kurang dulu. Namun sababna sebagai bentuk syukur orang ke Allah. Indonesia dimerdekakan ke Allah, diberi nikmat merdeka ke Allah. Negara orang Palestina penjajah, ngayakeun pesta rakyat, ngayakeun euforia, dianggap wajar. Padahal orang sadar
Indonesia itu hanya bagian kecil di belahan dunia. Ketika negara Indonesia merdeka, rakyatnya pesta, rakyatnya berbahagia, rakyatnya ngayakeun euforia, dianggap wajar. Apalagi orang ngaramekeun ngarasa bunga lahirna Kangjeng Nabi, merayakan peringatan Maulid Nabi, atuh komo mulud. Urang sadar lahirna Rasulullah ke alam dunia bukan hanya Indonesia anu ku Allah dimerdekakeun dulur, tapi seluruh alam dunia ku Allah dimerdekakeun. Minal masyriq ilal maghrib ku Allah sadaya manusia dimerdekakeun. Tina naon? Minadz dzulumati ilal nur. Tina urang tadina teu wauh ka Allah, lahirna Kangjeng Nabi ke alam dunia, urang jadi wauh ka Allah. Alhamdulillah. Maka lamun kamari urang bojo manggu akutusan biak puluhan juta, wajar mulu dan biak ratusan juta. Kan dia malotot kain. Kalau tenarima urang disebut ratusan juta mulu dah. Pokoknya cenah menang maksakeun ka haji heuh nyaho aing. Padahal poin panitia nyengkleh kali. Tadi kayak nuhare was kakula panitia, hampura cenah haji bisa kakurangan izin. Kudu cenah loba kena nu hutang masyarakat. Baru dia mau hayang syafaat Rasul mengundang hutang. Itu ternyata wajar. Orang umat Islam setiap datang bulan Rabiul Awal ngayakeun muludan wajar. Kenapa? Karena ternyata Rasul anu kurang setiap tahun dihajatkeun lahirna. Rasul anu kurang setiap tahun dirayakeun lahirna adalah Rasul anu sangat hebat. Hebat Rasul urang hebat. Mana bukti kehebatan Rasul urang? Dina kitab Madarijus Su'ud dijelaskeun. Ribuan tahun samemeh alam dunia ku Allah didambel. Bahkan samemeh Nabi Adam ku Allah diciptakeun, ternyata cahaya Rasulullah terus diciptakeun di payun ku Allah. Sehingga ketika Nabi Adam cicing dina surgana Allah, Nabi Adam sempat heran ketika ningali aya hiji ngaran anu selalu bersanding jeung ngaran Allah. Di mana aya lapan Allah, pasti di sabulana aya ngaran Muhammad. Nabi Adam naros ka Gusti Allah. Gusti, ari Muhammad teh saha? Jaga amat eta Muhammad. Namanya selalu berdampingan dengan nama Allah. Tidak ada satupun ngaran Nabi anu disandingkan dengan Allah. Kecuali Nabi urang. Bahkan tidak ada satupun ngaran malaikat anu ngaranna disandingkan dengan Allah. Juga di mana lapan Allah disebut Jibril, Mikail, Israfil, ayat-ayat. Maka Nabi Adam harus Gusti Allah. Ari Muhammad teh sah. Cik Gusti Allah Adam, Muhammad teh bangsa anjeun bangsa manusia. Maka ketika Nabi Adam cicing dina surgana Allah, ternyata cahaya Rasulullah Allah simpen dina tak-tak katuh Nabi Adam. Dina naon cenah Bu? Tak-tak katuh. Sehingga ketika Allah merintahkan sujud ke malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Kabeh malaikat ketika diperintahkan sujud, sadayana sujud ke Nabi Adam, tapi dibelah burir Nabi Adam. Dina tonggongan Nabi Adam. Nabi Adam naros ka Allah, lima yaqifuna khalfa dhahri ya Rabb. Gusti ari ieu malaikat kunaon sujud di pangeureun abdi Gusti. Cek Gusti Allah Adam nu mantak malaikat sujud dina tonggongan anjeun sebab dina tak-tak katuh anjeun aya cahaya kakasih kami cek Allah. Saha Gusti? Muhammad. Kumaha cek Nabi Adam? Wayahna Gusti eta cahaya Muhammad pindahkeun ka payun Gusti. Asal teh sopan ieu malaikat di pangeureun abdi Gusti. Allah dipindahkan cahaya bagian Rasul tina tak-tak katuh Nabi Adam dipindahkan karena ta'ar Nabi Adam spontan malaikat pindah sujudna ka payun Nabi Adam. Nabi Adam tambah penasaran. Cek Nabi Adam Gusti ari kitu doang kumaha eta cahaya Muhammad kabita amat abdi hoyong ningali Gusti dina tak-tak tegal tingali dina ta'ar tegal tingali wayahna Gusti pindahkan eta cahaya Muhammad karena tempat anu bisa katingali ku kaula. Akhirnya ku Allah dipindahkan cahaya baginda Rasul tina ta'ar
Nabi Adam dipindahkan karena curug katuh Nabi Adam. Karena naon cenah Bu? Curug katuh. Mantap ya curug katuh dibere gagah. Gagah ya curug. Letik namanya. Dengan salah cowok salah akibatnya. Curug. Sebab ternyata di antara jemari manusia anu paling gagah curug loh. Mana gagahna curug? Hiji curug dijadikan alat komunikasi tanpa butuh penjelasan. Teu kudu ngomong ibu di mana curug katuh ngacung pasti bakal paham kabeh. Teu kudu ngomong. Ya, ulang dari contoh. Lamun ibu ngacungkeun curug. Iya naon hartina? Iya kieu hartina naon? Cicing, jempek, repeh. Bener tanda? Pernah kan ditahan repeh sama tuh pakai jempol? Ayo kieu. KBG pakai cur. Di mana ieu ngacung paham? Atau ibu beri salah kieu ngacungkeun curug. Naon ieu? Hah? Minha setengah saking 100 gitu. Hiji. Bukti gagah curug anu kedua ya. Cek ahli di bidang forensik, bidang kedokteran. Ternyata dina curug katuh ieu Pak, aya urat nadi, aya aliran getih anu langsung pusatna kana hate. Ayana dina curug doang. Dina jempol teu aya, dina cingir komo. Tapi di jari telunjuk aya urat nadi anu langsung pusatna kana hate. Naon ieu bisa dibuktikan? Bisa. Jajal ibu isukan tunjuk irung salaki ku curug. Jajal geus teu percaya. Tunjuk irung salaki ku curug. Bari teh ngomong ka salaki, dasar kumaneh teu rumasak. Boga imah ge menang kolot aing. Bisa ngarokok ge menang ti aing. Lobala gahayang nyan. Irung anu ditunjuk ku curug anu nyeri bobo. Pernah ibu nempuh jalma ngalak-lak dasar kucing gitu. Dasar dia teu rumasak. Aya kucing gitu aya. KBG pakai curug. Maka wajar ketika orang sholat begitu duduk tahiyat pas mengucapkan 8 asyhadu an la ilaha illallah, mana nu dia cungkeun? Jaeta. Sugan urang bojong mangku saking kebel ke teuing di wetan tunjuk-tunjukna pas tahiyat make jempol. Pan urang wetan mah tunjuk-tunjukna make jempol bae. Bade ka mana Bu? Bade ka balik dieu. Pas tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Aya nu kieu ya. KBG pakai curug. Kamari kula anu nanya ka ceramah. Punten cenah kiai, kumaha mun curug katuhna buntung? Ih tolong. Cik gua tulis teh buntung los pake bae. Jangan sapotong atuh teh sapotong ge nu penting curug katuh. Lain cenah teh lamun digantian ku curug kenca pas tahina. Oh diojolkeun kitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Atuh teh dari kitu teh Allah katuh bae. Terus ningali begitu cahaya Rasulullah Allah simpan dina telunjuk kanan Nabi Adam. Nabi Adam teureun muji ka Allah. Nabi Adam teureun ngagungkeun ka Allah. Saking indah-indahna cahaya baginda Rasulullah. Maka bisa kabayangkeun ku urang dulu. Andai kata orang jaga di poe kiamat diberikan kesempatan ku Allah netep langsung wajah baginda Rasul, yakin moal aya nikmat paling besar melebihi nikmatna ketika orang bisa memandang wajah Rasulullah. Mudah-mudahan orang sadaya dikesakan tepangjun Rasulullah jaga di yaumul kiamat. Ya Rabbal Alamin. Bukti kagagahan Rasul anu kadua. Aya momen penting anu kurang kudu diingat ketika orang aya keun mundur. Momen mana? Momen di saat Rasulullah rek maut. Sebab ternyata manusia sealam dunia hanya Rasulullah anu ku Allah diberi keistimewaan. Hari lahir dan hari kematian pada hari dan tanggal yang sama.
Rasul lahir jeung wafatna pada tanggal dan hari yang sama. Tidak ada manusia yang lain seperti Rasul. Maka ia momen ketika Rasul rek maot anu urang kudu diinget-inget. Rasulullah sami meh maot di pasien udhul Allah salami 11 dinten. Dina pengaruh racun yang diberikan oleh orang Yahudi hebat. Tuh tinggal di Pak Santri, Rasul dakwahna ngalaman diracun. Anta kurang mah umatna tinggal nikmatna. Dakwah Rasul mah luar biasa. Dicaci, dimaki, dihina, ditimpukan ku batu. Pernah terjadi umat yang terdakwah ditimpukan ku batu pernah. Ya di Bojong Manggu suka ayat kembali ditimpukan ku batu ku jamaah. Ayat ancam. Rek ngajajal. Arek, aing berceramah ditimpukan. Mual balik aing dong ini. Dikepok wah ini mana di mana. Itu tinggal. Urang mengenal Ustaz Kiai ceramah balik di berkatan. Bener kan tuh? Oh, Masya Allah. Rasul ngalaman diracun. Maka jangan heran ketika ningali zaman ayeuna para ustaz para kiai diintimidasi, ditekan, diteror, dipenjara ulah kudu ade. Atuh aya tiba ulama iya. Bener kan teh? Jeung ulah kudu sieu kiai. Kiai sih di penjara, cemen amat cai. Itu mending pensiun jadi kiai. Naon sababna resiko. Setiap jamaah anu nyampaikan hukum Allah pasti beresiko. Rasul ngalaman diracun. Cek sariwayat racunnya sempat dipicin ku malaikat Jibril. Tapi air liurnya sempat tertahan ku Rasulullah sehingga kesehatan Rasul menurun. Sampai tiba di saatnya ketetapan Allah berlaku. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika Allah merintahkan ke malaikat Israil bikin nyabut nyawa Rasulullah, Allah memanggil 4 malaikatul muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, dipanggil ku Allah menghadap ke Allah. Cekur si Allah Israil jeung 4 malaikatul muqarrabin, kaulah merintahkan ke anjeun sadaya, geura jemput arwah kakasih kami cek Allah. Israil naros saha Gusti Muhammad. Cabut ku anjeun nyawa Muhammad. Tapi umat Israel cekus ya Allah. Samemeh Muhammad dicabut nyawana ku anjeun. Taros heula ta Muhammad ku anjeun Israel. Bentaheun keneh henteu di dunia. Subhanallah. Gagah Rasulullah rek dicabut nyawa ditaros heula. Beda jeung urang Bojong Manggu. Oh, pintu cak cabut bae. Bener kan? Namun kira-kira Muhammad bertahun kene di dunia tunda Israil ulah wae cabut. Akhirnya berangkat lambat malaikatul muqarrabin turun ke langit ke-7 babarengan, ke langit ke-6 babarengan, ke langit ke-4 babarengan. Begitu nyampe Baitul Izzah, malaikat Jibril mengundurkan diri tina rombongan. Cek malaikat Jibril ngomong kieu ka Israil, Israil mending anjeun bae turun ka dunia. Kula mah moal milu. Cek Israil kumaha mimitina bre. Kira-kira gitu lah kira-kira. Ngan eueuh dina kita mah kau. Kita menang ngarangan jadi musalik sadonya. Kumaha mimitina bre. Pan urang teh ditugaskeun ku Allah kita babarengan. Apa jawaban malaikat Israil bu? Malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril Israil, kula moal bakal tega ningali Muhammad dicabut nyawa ku anjeun. Moal tega. Nges anjeun turun ka dunia. Akhirnya berangkatlah Israil ke alam dunia menemui Rasulullah. Diketok bumi kanjeng Nabi ku malaikat Israil. Dongkap Israil dengan rupa yang sangat tampan, kasar kata Israil. Diketok bumi kanjeng Nabi ku Israil. Assalamualaikum ya ahlan nubuwah. Dijawab ku Siti Fatimah. Begitu dibukakan pantona ternyata nuuluk salantos teu aya. Singoreng Israil sudah ada di kamar Rasulullah. Entah dia ya gagah hebatnya Israil. Najan imah ibu di kuncian, jandela rapet,
hordeng nutup, lampu di pareuman, bisa asup WC sama degel. Ketika Israel berhadapan dengan Rasulullah, cek malaikat Israel, Muhammad, kami diutus ku Gusti Allah pikir nyabut nyawa anjeun Muhammad. Tapi Allah mere kesempatan ke anjeun, mere dua pilihan ke anjeun Muhammad. Al-baqa'u fid dunya au ila rafiqil a'la. Muhammad, cek Gusti Allah, naon teh anjeun betah kene di dunia atau anjeun hayang dipanggih jeung Allah? Rasul ngajawab, layaknya seorang yang mabuk cinta ingin bertemu dengan orang yang dicintai. Rasul ngajawab, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Rasulullah lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Yang cekang yang Nabi hampura Israel memeh anjeun ngalaksanakeun tugas ti Gusti Allah, ieu asae nu kurang ya cek ulama ieu. Cek Israel kurang naon Muhammad? Aina Jibril ya Israel? Mana Jibril Israel? Cek malaikat Israel, Muhammad Jibril mah moal bakal tegaeun nempo anjeun dicabut nyawa ku kaula. Apa kata Rasul kita? Israel, wayahna anjeun lapor heula ka Allah, minta izin ka Gusti Allah, hadirkan malaikat Jibril ayeuna kene sebab aya pertanyaan anu kudu dijawab ku Jibril. Atas izin Allah, Jibril hadir di hadapan Rasulullah ketika Rasul yang dicabut nyawa. Dongkap kamu di Rasul, malaikat Jibril mikir banget kieu. Naon sababna? Teu tega. Jibril teu tega nempo Muhammad dicabut. Begitu Jibril hadir, Rasul langsung naroskeun hiji perkara. Ma haqqi 'ala Allah ya Jibril. Jibril, tugas di Allah parantos dilaksanakeun ku kaula. Ayat sudah disampaikan kepada umat. Ma haqqi 'ala Allah. Kira-kira ieu kula bakal menang upah naon di Allah. Cek malaikat Jibril, Muhammad, seluruh pintu surga Allah bukakeun pikeun anjeun. Bahkan Allah ngaharamkeun surga teu meunang diasupan ku manusia samemeh anjeun lebet ti payun Muhammad. Ternyata Rasul urang bu disampaikan disediakan surga ku Allah sama sekali henteu atoheun. Cek kematang jeung Nabi Jibril, lain eta nu ditaroskeun ku kula lain. Ari anu naroskeun hantu Muhammad, pantaroskeun ka Gusti Allah Jibril, ieu umat kaula jaga di poe kiamat kumaha. Subhanallah. Di dieu gagalna Nabi urang teh dulur. Rasul rek maot can pernah mikiran anak pamajikan. Rasul rek maot can pernah mikiran keluargana, tapi urang anu pikiran ku Rasul. Jibril ngabati ka Gusti Allah. Cek malaikat Jibril, Gusti Muhammad dayangan kembali ka Allah. Muhammad masih kena ngaganjal dengan pikiran Gusti. Cek Gusti Allah katakan Jibril, aya naon Muhammad? Mikiran naon Muhammad? Mikiran umat ka Gusti. Umat tu mana? Eta orang bojong mandu. Jadi degul cukup. Oh degul nama. Pikiran umat na eta salaman dan cilaka. Cek Gusti Allah, Jibril katakan kepada Muhammad kekasihku, umat na kabeh bakal selamat. Amin gitu dusun. Jangan malah apa ya? Diajak selamat kalah malah. Aneh ngurang ya, terpesona merendah lainnya. Tapi mata harap di kalau tahun ini adalah ngesuak cak ulah kapan panitia wayah nah ini berdina ruyung awi beri gitu. Deket ngebleng kain. Bosan aing ngalpoe adalah ini beri. Sehingga Rasul pernah berkata, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kabeh umat kaula bakal ka surga. Kecuali nu embungkeun. Kecuali atuh ulah dipaksa sih eta ngembungkeun ieu kan. Ari kitu aya umat Rasul nu ka surga aya. Aya. Di Bojong Manggo aya tahu. Ngabadag. Ya, tapi lagi boy, umat Rasul nu ka surga, ulah mere contoh. Ampura ngaji jeung aki-aki ning kudu dicontohan bae. Lamun ngaji teu make contoh kudu palamu ngarti henteu.
lu bagikan bang orang molor saya tahu. Ya bu, umat Rasul anu muka suka tapi lagi. Ibu boga salaki gawe di sawah, di sawah. Salaki ibu balik di sawah, pulang ke rumah dalam keadaan badan kotor, suku kotor, kahulu-hulu dekil. Oh balik di sawah dia. Ibu hayang menang pahala. Peda sering ada yang nasihat kiai di pengajian. Namun ibu hayang menang ganjaran. Ketika salaki balik digawe, sambut eta salaki dengan senyuman paling indah. Ganjaran tak teteh, bener gak? Ganjaran. Ibu hayang menang ganjaran. Begitu salaki gawe di sawah, tidak horkeri geus dandan namprekan. Atau pernah yang menang ganjaran sih. Oh sawadang, make lipstick, make shadow, mesti glowing banget. Eta anak nambah hop pada deuk. Cek anak-anak, mak, ari marek undangan ka mana? Cek undangan ka mana? Dia anu hajat di Bojong Mangguna. Ari mas sawadak rek ka mana tuh? Rek ngajemput bapak siap. Hari bapak balik di bandara mah. Boro-boro bandara. Di sawah. Murid induna sareuseur boga anak kepo loba nanya. Nyokot duit bae dibalik utang 5.000. Geus budak leutik mah loba omong. Ieu mah urusan bapak siap, meninggal itu ka warung aja kieu. Aja diusir anak ka warung. Begitu anak lempang ka warung, jol salaki ibu balik di sawah. Ibu siap-siap nyambut salaki. Siap-siap. Baju dibuka. Utang lepas. Salana merosot. Teteh ngadangak begitu. Hei atuh leuseung jeung salaki yo. Bebas jeung salaki mah bener kan tuh. Ibu ngadangak begitu. Ceuk ibu ngomong kieu ka salaki. Kak, geura ka dieu hayang henteu. Cek salaki hayang naon? Apem. Punten bu, eta salaki ibu nu katarak balik di sawah, ditawaran apem ku pamajikanna. Anu saja kalau dibujal saja pati tukur nyomong segede batok. Kira-kira mudah tamal? Mudah tamal? Muah. Bener? Kumaha cek salaki ibu? Atuh sabar. Kan sekarang balik di sawah, awakna kotor ke, kudu mandi heul, kudu membersih heul. Cek ibu gerakan dia membawa anak gerakan dia yang nges nemprak itu tadi di budak mual sarua dulur surga teh doang kit cek surga Allah kurang Bojong Manggu kurang kadang dia cek kurang Bojong Manggu mau gusti gerakan dia rumah sa awak nakot loba dos, loba masih, loba ngahutang ka Bang Em, loba ngalunjak ka salak, kudu mandi heul, kudu bebersih heul, kudu ngeueum heul. Di mana teteh ngeueumna? Di neraka. Betul. Tapi orang percaya ayat janji Rasul yang mengatakan syafaati yaumal qiyamati haqqun. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Cek Kangjeng Nabi syafaatku jaga di poe kiamat hak pikeun aranjeun sadaya. Ketika Rasul ngadenge jaminan ti Allah bahwa umatna bakal salamet, Rasul katarak merasa tenang, lega karena hati Rasul. Apa kata Nabi? Israel laksanakeun tugas anjeun ayeuna kana Jibril. Mangga geura cabut nyawa kaula. Dicabutlah nyawa Rasulullah ku malaikat Israel dari arah jempol suku. Katakulah kakak apa? Dulur. Ternyata nyawa memeh ninggalkan raga itu dimulai tina dampal suku. Katakulah dia cerita orang Bojong Manggu. Balik muludan memeh muka besek wayahna paring saheula dampal suku. Paring saheula dampal lamun datang ke imah dampal suku geus ceprek tiis tepukuh ulah gagabah. Waspadalah. Sebab diberi ciri kok. Dina patumuin dijelaskan ciri jalan marek maut eta hidungna bengkok.
irungna bengkok entak paling tidak ngaca bengkok namun geus bengkok paling tidak anu kadua diberi undangan ku Allah ciri rek maot eta diberi undangan heula ku Allah mana undangan buku putih kumis putih janggot putih kabeh nuh bisa melotot kabeh kali sebab dina dakoi aya keterangan dina kitab dakoi kul akhbar dijelaskan satu saat Rasulullah ketika uwih di masjid kabumina Siti Aisyah selalu ngabiasakan setiap Rasul uwih di masjid Siti Aisyah hudang di tempat cari sebagai bentuk penghormatan kasalaki tuh Aisyah Rasul mah gitu pak beda dengan Aisyah Bojong Manggu udah tante Aisyah Bojong Manggu masa lagi balik jojong mah molor sih kita murang balik kang Imam pemajikan hudang tak jojong HSK sepak tuh Aisyah sebagai bentuk penghormatan kepada suami ketika suami pulang langsung hudang dari tempat duduk tapi satu saat Rasul ngomong dia di makanik ya ummul mukminin Aisyah wios anjeun cari pe Aisyah ternyata Rasul hayang gagelehean Rasul hayang ngarebahkeun kepalana supaya sare dina pangkuan Aisyah gelehe Rasul nyimpen sirahna dina pangkuan Aisyah Aisyah buka kebiasaan setiap Rasul bersenda gurau langsung rambut Rasul dirapihan ku pandangan disisiran ku pandangan disisiran rambutnya rambut Rasul disisiran Aisyah makin gitu jajal orang Bojong Manggu salakina di jelehan di dia ku macam pemajikan harudang saki usim halodo kolot-kolot dong mama kasih ih tolong beres ngarapihan rambut Rasul kemudian Siti Aisyah ngarapikan janggut Rasul dirapihkan janggut Rasulullah ketika Siti Aisyah ngarapikan janggut Rasul Siti Aisyah ningali janggut Rasul anu aya geus aya berwarna putih dihitung ku Siti Aisyah aya 19 lembar janggut Rasul anu geus berwarna putih kemudian Aisyah sadar kita ciri undangan ya Allah ciri Rasul bakal kembali kepada Allah tersadar cap cai mata Aisyah ragap karena pipi Rasulullah Rasul kaget cegang jeung lima datang kia ummul mukminin Aisyah hari anjeun ciri kunaon bager FPD batu 5 paling Rasul paling resepan nyanjong pamajikan paling resepan di musab diaran teu usah lagi lo iya dulu tilok ka alam sekali-kali alam namun digerokan ku pamajikan jawab ku ada apa wahai kulit jantung bu pamajikan disebut kulit jantung langsung bekah irungna disangkana geus pugu geuneuh dia kulit jantung mah cegangan Nabi Aisyah ari anjeun ceuri kunaon Aisyah cek Siti Aisyah Rasul abdi tadi ngitung janggot anjeun aya 19 janggot anjeun anu geus berwarna putih ia ciri di Allah undangan di Allah Rasul teh kembali kata Nabi emang kenapa kalau Rasul kembali kepada Allah fatabqul ummah bila Nabi maka akan terjadi umat ditinggalkan ku Nabi ketika Rasul ngadengi keluhan Aisyah Rasul naros ke Siti Aisyah cegang jeung Nabi ya Aisyah ma asaddu halan alal maiti Aisyah kira-kira tingkah mayit nu mana nupang berat-berat tanpa geus mayit dijawab ku Siti Aisyah Allah wa rasuluhu a'lam Allah jeung rasulna anu langkung kuningan cegang jeung Nabi coba Aisyah kira-kira menurut anjeun ieu mayit ketika ninggalkeun alam dunia aya perkara anu paling berat bagi si mayit cek Siti Aisyah Rasul mungkin ketika seorang suami ditinggalkan maut ku istrina salakina sedih Rasul bohong Aisyah sedih di hari doang zena diharapkan Pak Aisyah ngaguguk hampura bapaknya mah hampura bapak bohong datang ke kamar majogen zena
salah kinalangkan paman bisa ganti. Coba kira-kira 3 naon cek kanjeng Nabi. Akhirnya Siti Aisyah tahu. Cek kanjeng Nabi dijawab. Aisyah, tingkah mayit anu paling berat adalah ketika pangulu datang ka imah sohibul musibah. Aya pangulu di aya. Tukang mandian mayit aya. Ulah gagal. Sawi eta pangulu. Eta mayit hore isieun ka pangulu. Semua mayit bakal ngarasakeun sawan ketika nu tukang mandian datang ka imah. Naon sababna? Sabab eta mayit sadar nyahun bakal ditaranjangan ku pangul. Baju bakal dibuka, kokolor bakal dikorosotkeun. Layaknya kita manusia hidup. Lamun urang ditaranjangan ku batur isin tah henteu. Mayit ge sarua isin dulu isin. Maka eta jojoakan mayit ketika pangul datang ngomong gunting. Assalamualaikum. Rek jam sabaraha di pandian anak. Ngocek eta mayit. Lah pangul. Dia mah tampil aman datangkan dia na. Isu keneh geus datang hayang engdeng ngejo heula di imah. Maka ketika eta mayit di pandian ku pangulu, eta mayit ngajorowok cenah ka Allah ku. Apa bahasa si mayit? Biridqin ya ghasil, biridqin ya ghasil, fa inni majruhun bi khurujir ruh. Anca-anca pangulu mandianana ancaan sebab awak kulana heuh keneh ku sebab nyawa keluar ninggalkeun neraka. Masya Allah. Rasul sarua ketika dicabut nyawa ke malaikat Jibril, ini arah jempol sampai arah tuhur dengan cara yang paling lembut. Selesai. Apa kata Nabi? Oh, tahan Jibril. Cek Jibril, ayeuna Muhammad, inna lil mauti sakarat. Jibril, ternyata dicabut nyawa eta nyeri Jibril. Cek Jibril, ternyawa naon? Ternyawa dia Jibril, ternyawa nyeri. Karena berat. Tuh tinggal dulu. Rasul manusia anu paling mulia. Rasul di dunia can pernah ngabohong. Rasul di dunia can pernah nyeri ke manusia. Masih kena ngerasakan nyeri ketika dicabut nyawa. Aku komo urang bojoman. Bisa yang terang dong kumandang aja gambaran dicabut nyawa. Jajal isukan teteh nyen hinis. 1,5 meter mereka hinis. Colokkan kana liang pagi. Jos. Tarik di hadap, seres. Linu jeung peureuh teu dicabut nyawa persis 2 kilo. Mesti penasaran, jajal isukan. Dilanjutkan lagi oleh malaikat itu, dicabut nyawa Rasulullah dina tuul sampai kana pusat. Selesai. Apa kata Nabi? Tahan Israel. Cek malaikat Israel, Muhammad, aya naon deui Muhammad? Allah kekasihmu sudah rindu ingin bertemu, cepat kembali kepada Allah. Aya naon deui Muhammad? Apa kata Rasul kita, Bu? Israel, bejakeun ku anjeun ka Gusti Allah. Sampaikan kepada Allah, jangan sampai umat kaula ngarasakeun nyeri ketika dicabut nyawa ku anjeun. Timpahkeun ka nyeri umat kaula, bikin ka kaula kabeh, biar saya yang menanggung rasa sakit seluruh umat. Subhanallah. Di dia hebatna dulu Rasulullah. Pemimpin anu sangat luar biasa, pemimpin anu bertanggung jawab atas umatnya. Rasul terido umatnya neraka. Rasul tidak tega umatnya merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Hebatan itu. Hebatan itu. Ayah diulang pemimpin doang gitu. Ayah di Indonesia pemimpin doang gitu. Presiden kurang gitu nanti. Gila, bukan presiden guru. Atau presiden guru selalu naik. Tidak ada pemimpin sahabat Rasulullah. Maka wajar lamun urang tiap tahun ngorbankeun harta urang, ngorbankeun tenaga urang bikin merayakan Maulid Nabi. Lamun dibandingkan pengorbanan Rasulullah ka urang sadaya can aya nanaon. Betul atau tidak? Maka wajar urang aya kudu wajar. Terlebih zaman ayeuna. Urang prihatin ningali umat Islam lamun keur muludan doa kiasa rempok ieu umat Islam
asa jauh kene kiamat. Lamun ningali umat Islam doang kieu unggal lembur masyaallah asa regreg ya alam dunia. Kan kula teh yakin ngaji mingguan doang kieu, sumpah teh yakin. Kadang ya kula sok ngaji inti apa ada. Di mana cenah ngaji nyaon? Kita make tiung mah nyaon. Metode make tiung. Ulah dihadekeun teh jangan nyaon wae. Aju paling we kieu. Teh satu sisi orang bangga umat Islam jumlahnya loba. Tapi sekarang Nabi Rasul pernah nyampe di akhir zaman umat Rasul itu bagaikan buih lautan, doang gudang ombak, loba tapi terombang-ambing ke bawah ombak, banyak tapi tidak punya pendirian. Namun sebabnya lemah akidah. Di riwayat Imam Bukhari Rasul katakan, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Moal datang hiji zaman nipah karajeun sadaya, terkecuali eta manusia akan semakin rusak, agama akan semakin hancur dibandingkan tahun-tahun saneh. Berarti riwayat menunjukkan bahwa umat Islam semakin kablah dia semakin ripuh siti rip. Justru jalma gelo nu edan itu sangat berpotensi nyebarkeun virus. Naon sababna? Nu edan mah awakna kon, karaman, ilok sabar. Bener kan? Tapi gagahna nu edan sanajan beurang penting tatanjang can pernah asup angin sih. Pernah teteh leungeun dan sining krokan. Sugan terulin ka pasar nu edan kumpul jeung nu edan deui. Karumpul di sining krokan. Bari ditanyaan teh pernah dikerok ya. Mang cenah ngomong-ngomong mamang geus kebel edana. Tadi cek nu dikerok teh kebel aing cenah 20 tahun. Dulu awak aing tutung ieu cenah. Berarti cenah mamang senior edana. Kitu ya. Makanya mohon maaf. Kula paling kasinggung lamun keur ceramah nu publika make masker. Singgung. Naon sababna? Kula teu bisa ngabedakeun mana nu geulis, mana nu monyong. Pan bingung ka laki bener teh kan? Lamun nu dika make masker teh aing geulis tah monyong kira-kira. Hampura Bu, kula mah pernah tahu masalahna. Pernah katipu. Ari ingat sok nak kain teh baheula. Hampura baheula keur zaman masan teh kula ngalaman Badung. Pernah Badung kula ge mah. Ngeun kula mah baheula Badung ikhlas. Maka jadi kiai. Mantap saja mau jadi kiai kuncinya lamun Badung kudu ikhlas. Mana Badungna kula? Eta kiai pelebahna bertongkrong batu melumpat ka majlis, kula mah nonton layar tancep baheula. Nonton layar tancep. Karena kula mah ikhlas, eta nonton sorangan bae. Untuk ngajak pakai mun sorangan bae lho apa sorangan. Ikhlas ieu. Begitu nyampe ka panontonan, manggih awewe katempona teh bikang kukula geulis jasa. Mana ciri gelisna? Timimiti panggih eta bikang nutupan ilung bae kieu. Kita yakin gelis ini kan. Yakin gelis. Sabab ingat kana pamangkah kolot, setiap barang anu dibungkus pasti eta ingin tadi eta. Oh, yakin bagus ini kan gitu kan ya. Ya, salah laki mah kenalan kan langsung pan kita lagi mah teh. Di mana geus boga kahayang kahiji awewe, segala jurus bakal dipakai. Ternyata jurus yang paling jitu menaklukkan hati perempuan itu dengan cara menjual jasa. Menjual jasa. Tawaran ku urang mah ulah hantung diajak ngobrol cacahan tapi ngabugah cacahan. Tawaran. Cik ulah, "Neng, oyong baso." Gitu nikah. Gagal lain mah di ditu ya. Ulah nyerah, tawaran lain. Oyong es neng. Gitu gede bae. Kan bingung kain. Nu panas sembuh, nu tiis sembuh. Doangna yang sedang di kitu nikah. Oyong seprit neng, tetep gitu gede bae. Rada ngangkas ngomong seperti kayak ku jengkel. Cek ulah geura ngomong burung ku maneh. Hayang naon? Ulah ieu gitu-gitu gitu. Geura mumpung loba padagang. Ulah mikiran mayar, ditraktir ku aa. Age boga duit ulang nyelatkeun. Atau di mana dia itu duit sampai cuma menang nyelatkeun doang kah? Bener kan enggak? Terus mau kamper teh pada duitna ge.
Akhirnya karena kula rada ngagas ngomong, akhirnya ngomong eta Bikang, cek Bikang ngomong kieu, "Hoyong suah." Cek ai naon ieu suahnya? Ai karena hayang kalem pan urang ku Bikang eta hayang kalem, aprak-aprak kaneangan padagang suah sumpah teu manggih. Lieur kana hulu aing eta. Akhirnya balik deui, maksudna rek nasdikeun rek negeskeun ari suah ieu naon. Untung aya babaturan lu ngarti. Cek babaturan tadi ieu si Neng hoyong suuk. Cek aing jauh emang tidak suuk karena suah ieu. Barang dibuka teh tiungna horeng suwi. Aing katipu arang ada gitu dia. Sugan aing dia geulis horeng misat di dieu. Awas teh enggak bae sama sikir. Si mah doang ini. Tuh tinggal. Ternyata apa yang menimpa alam dunia kamari. Ia pepeling kan ya urang sadaya. Ikhtiar wajib, usaha wajib, ngeun sieun mah ulah, sieun mah ulah. Naon sababna aya ungkapan ulama Mesir yang berkata begini. Tastarihu fit ta'irah wa la ta'rifu qa'idaha. Wa tastarihu fis safinah wa la ta'rifu qibdanaha. Ibu bapak akan merasa nyaman ketika duduk di kursi pesawat, padahal orang tua usaha pilot. Ibu bapak pernah naik pesawat, apa pernah mengenal wajah pilotnya? Tidak. Kabeh penumpang pesawat nu nyahun beungeut pilotna doang kumaha. Tapi nu terjadi semua penumpang pesawat akan merasa nyaman ketika sudah duduk di kursi pesawat. Masya Allah, kumenah. Kursi pesawat eta empuk, pelayanan gareun, pramugari nu monyong sumpah. Si sumah di dinya gelis. Entah kula mah eta ka Mekah jarang mau pamajikan, jarang. Tadus bining mah umur saja lagi sekarang 17 kali bolak-balik ka Mekah. Jarang mau pamajikan. Naon sababna? Rugi. Kamu kah ternyata kamu mau pamajikan rugi kan? Ongkos nama puluhan juta mau pamajikan atau sarua jeung mau sepeda kempes. Kumakin sepeda kempes dituntun ditumpahkan henteu rugi eta aya. Kalau lamun lempang pamajikan teu bisa bebas. Teu bisa ngalaga pramugari. Pan ari teu pamajikan meunang. Begitu gaek na kursi pesawat. Pasap diumumkan teh ku pilot. Para penumpang calon jemaah haji, harapanna kan sabuk pengaman. Sebab pesawat akan take off. Ulah mah pura-pura bego. Eta sabuk poin teu dipake. Aing popolongan teh kikian bae. Pura-pura bloon. Pan ka dipariksa ku pramugari kan. Dipariksa. Barang ngeureut kana kursi kula, sabukna teh dipake. Cek pramugari, "Mas, tolong sabukna pake. Pesawat akan terbang." Dijawab kula, "Mohon maaf Bah, saya mah orang kampung, nggak bisa pakainya, takut rusak." Mau lu samet, mau be akal sama kau. Jadi gitu kan yang tengah gantian lo, ketempuan bung gitu. Panggil dipakai kan bisa kan? Tuh dibantuan kan? Balik dia nangkep awak aing. Alah, kaya. Ih, ongkos puluhan juta lunas. Ayo cek ibu-ibu aja tak kira-kira nu kitu doraka tah atuh teh nyaho teuing. Jangan keur diupae. Ai mah diupae teh teh diupae mun teh nang henteu. Si eta mah henteu kai. Eta mah bedana aing keur kieu be mundur gitu bae. Tuh tinggal semua penumpang pesawat akan merasa nyaman ketika sudah duduk di kursi pesawat. Padahal orang tua usaha pilotnya. Betul. Wa tastarihu fis safinah wa la ta'rifu qibdanaha. Semua penumpang kapal laut akan merasa nyaman ketika sudah di atas kapal laut. Padahal orang tua usaha nahkodana. Ibu bapak ngerasa anteng jaras keliling Jawa naik bus bisa HS di luhur bus. Padahal tua supir dan urang mana. Betul. Pertanyaan orang dina penting dina siang ayeuna. Wa kaifa la tastarihu fid dunya wa anta ta'rifu mudabbirah.
Naon alasan orang umat Islam hidup di dunia maki kudu sieun karena corona. Naon alasan umat Islam hidup di dunia sieun miskin, sieun susah, sieun ternyatu. Padahal kita sudah mengenal siapa yang mengatur manusia di dunia. Saya mengatur orang. Allah. Anu ngarizkeun urang Allah. Anu nurunkeun corona Allah. Anu nyageurkeun tina corona atuh rek naon kudu sieun kasih corona. Jaya Allah. Nya aya Allahnya. Nya justru di dia salahnya. Ketika musim corona, ketika musim penyakit, lain masjid anu dikosongkeun dulu lain pengajian anu dilarang-larang lain muludan anu teu meunang lain. Ketika musim penyakit deketan Allah na deukeut ulah dijauh. Kan urang di prank kabeh, dibobodo. Coba kula ya rek ngabuktikeun. Selama PPKM saya keliling ke kampung-kampung, Pak. Sugan pernah kejadian di Bojongmanggu, aya patah di Kermacul, di sawah ngagoler di galengan ku corona aya. Aya tahu kabeh anu paeh ku corona, paehna di rumah sakit. Di rumah sakit. Bener banget. Pertanyaan kula sederhana. Piraku ieu malaikat Israil ngetemna di Aji Darmo doang. Sumpah teu hati, Pak. Bener banget. Ya Allah. Ternyata ia teh peringatan di Allah. Hikmah anu kurang kudu jaga apa? Hiji, kurang kudu boga keyakinan. Ternyata sangat mudah bagi Allah ngahancurkeun alam dunia. Sangat mudah. Hanya gara-gara virus leutik, hanya gara-gara makhluk leutik anu teu kadeuleu rupana. Manusia sadunia geger. Berarti kurang kudu boga keyakinan betapa mudah Allah ngahancurkeun alam dunia. Anu kedua, iya pepeling cirining dunia bakal ulna. Kula nanya ke orang Bojongmanggu, ibu bapak yakin karena kiamat yakin? Yakin. Percaya bakal terjadi kiamat? Iya nu hidup bakal maut percaya? Punten dulur, lamun urang yakin dunia bakal dikiamatkeun ku Allah. Manusia nu hidup bakal dimautan ku Allah. Kenapa kita santai dalam urusan ibadah? Kunaon urang loba lalawara kana salat? Kunaon urang loba ngenteng-ngenteng kana ngaji? Apa karena ibu bapak boga kawuh di neraka? Sugan kurang Bojongmanggu. Wah tenang kiai, kami penting ngaji terus tenang. Boga kenalan di neraka. Kenal jeung sate teh jeung si Sambo. Buku Sambo gede ku hayu. Tuh dia salah manusia. Sadar kiamat akan terjadi. Nyaho manusia nuhur bakal maut. Geuning urang loba lalawar. Pohara budak-budak dunia sampai ngorbankeun urusan ibadah. Maka awas sing ada. Kula ngingetkeun ke masyarakat sadaya. Jangan pernah sekali-kali dunia dijadikan tujuan hidup. Salah. Pangulu sering ngingetan ka urang ketika orang ngadenge macakeun palki di luhur kuburan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Cek Allah, kehidupan dunia mah tipu-tipu. Ya, lamun urang hayang memahami dunia, tempok pemain bola di lapangan. Orang ngaji diri Pak. Oh kita apa nih ngaji diri. Lamun orang hayang memahami dunia tingali pemain bola di lapangan. Eta pemain bola beda posisi beda tugas. Teu mungkin main bola back jeung eta kahareup kabeh, bring kahareup kabeh, mundur kabur kabeh malu. Masing-masing aya tugas. Panghareupna kita mengenal penyerang, striker. Tugasnya mencetak gol. Lamun diibaratkan striker itu adalah presiden. Jokowi striker, segala macam-macam sih. Kuru-kurunya striker sih. Karena dia mencetak gol, dia membuat undang-undang, dia membuat keputusan, dia membuat kebijakan. Tugas presiden. Anu kedua, aya pemain sayap. Naon tugas pemain sayap? Ngumpan bola untuk striker. Siapa pemain sayap? Menteri. Anu tugas bantuan tugas presiden. Anu katilu gelandang. Apa pemain gelandang tugasnya? Membangun serangan. Siapa pemain gelandang? Pejabat negara, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, itu gelandang. RT mah leutik teuing hampura teh. Terus RT mah gelandangan bae mulungan bola bae. Anu kaopat
mengenal pemain back. Apa tugas pemain back? Bertahan. Bagian binjuran back tangis. Siapa back? TNI Polri. Yang tugasnya menjaga keamanan negara, menjaga teritorial. Tugas TNI Polri. Hansip ke asup. Letik deui dia tahu. Sebab di sekolah Hansip. Makanya Hansip tidak boleh bedil. Silakan. Namun Hansip nyekel pistol bahaya. Nu digeser suku, ari nu bolong bulu sia. Makanya Hansip diberi pentungan. Diriwit Hansip. Kamonyong nih pan diriwit bae batur. Anu kalima kiper. Naon tugas kiper ngajaga gawang. Siapa kiper? Ustaz, kiai, ulama, kiper. Paling cek aing menjadi kiper. Gagah kiper, pasti tampil beda. Mana gagahna kiper? Tempo pemain bola kak. Dina back sampai striker, pakai kaos burung kabehan. Kiper mah koneng sorangan bae. Beda kan? Anu kedua, gagahna kiper. Pemain back sampai striker pakai kokolor pendek, kiper mah pakai training sorangan baik. Beda tanda. Kiper dilawan ya. Tinggal nih pemain bola. Anu diperebutkan ku pemain bola di tengah lapangan naon? Bola. Sabar bola anak. Itulah gambaran dunia. Bola eta ibarat dunia dulur. Aqallu minal qalil, barang leutik tinu saeutik anu diparebutkeun ku kabehan. Bola eta doang dunia anu dipasirikeun ku kabehan. Tingali bolona pemain bola ieu. Bolon cek aing. Bola dijauh di udah-udah. Lupa teh bul-bul. Udah-udah bol. Geus deukeut eta bola di off. Kan blow on. Rek naon di udah kuda bahan kajauhan deh. Bener kan enggak? Lamun aing pemain bola dijauh di udah gue, di karungan dibawa balik. Beres urusan. Ternyata sifat dunia eta dulur doang bola. Dijauh di udah geus beunang di off. Tinggal urang Bojong Manggu anu usah di Jakarta mabur kajauh ka Jakarta udang-udang dunia. Padagang subuh kene geus haliu ka pasar budak-budak dun. Tukang ojek kue kan geus idr-idran jangan penumpang hayang boga dun. Tinggal di dunia padagang tukang ojek. Padagang menang duit inu meuli. Tukang ojek menang duit di penumpang. Apakah uang padagang dimakan sendiri apa dioper ke anak pamajikan? Kan blow on blow on. Sarua aing blow on. Kalau ngaku aing blow. Aing gerowok di Bojong Manggu. Anak pamajikan itu ulin meureun aing ieu. Nyawer molor meureun. Bener kan enggak? Kan aing balik di meureun dibere ku panitia. Heeh, suku gadang kitu nya heuh. Bener kan enggak? Ke balik ka imam pan pasti ditagih ku pamajikan. Di mana sih? Naon? Setoran. Setoran naon sih? Bojong Manggu aya. Aya na agenda na Bojong Manggu mana? Dibikin mah kumpulan. Dioper mah. Bloon kene yang sarua. Orang dunia menipu cek Allah gitu lur. Dijauh di udah geus deket di op. Tinggal di lapangan bola. Mas tahu orang ngaji bola teh tahu ngesang aing mah. Tinggal di bola dulu. Bola ketika disepak ke striker, ke sayap, ke gelandang, ke back, ujungnya bola bakal berhenti di pelukan siapa? Kita. Betul. Bola bakal berhenti di tangan kita. Jangan kurang Bojong Manggu. Ternyata dunia Allah sanajan dicekel ku pejabat, dunia dicekel ku patani, dunia dicekel ku padagang, tetap bakal balik kaki ya. Pelem. Ayo ngomong naon dia. Ayo, udah buktikan aja. Silahkan Bapak nyalon presiden, tetap rek nyalon butuh doa. Saha nu sok ngadoakeun? Kiper. Benar? Pejabat guru SD naik jabatan diangkat jadi kepala sekolah.
ngayakeun syukuran yeun kedo sababoko ngondang tetangga ngondang baraya ngumpulkeun babaturan anu titah ngadoa saha kiperna aku reuteut patani melak cau ti anakna melak cau ti anak sebab kula can pernah ngadenge patani melak cau indungna can pernah pasti dipelakeun anak bisa gede botol kak melakkeun anak cau lah dipelakeun eta cau nungguan jadi nungguan buahan geus buahan nungguan kolot geus kolot dituar geus dituar dipeuyeum geus asak digikeun ka saha kedeungeunna mobil aing aya cau asak hampura kalau lah ini mikiran melak cau henteu moyeum teu miluan geus asak milu ngada paling enak itu jadi teu kudu mudag-mudag bol teu kudu lompat ngajedog di jaman ngeunaheun tapi hampura dulu sanajan kiper teu mudag-mudag bola kiper teu lompatan tugas kiper itu berat namun tugas kiper menjaga keperawanan gawang supaya tidak bobol. Betul? Jajal kan kiper lain. Bola molos ka kolong suku. Kolong suku nak. Cek wasit. Gol. Hampura nu digoblok-goblok ku penonton kiper dia. Bener enggak? Cek penonton dasar dia kiper goblok. Kalau bahaya bola molor dia. Jadi yang kedua, sanajan kiper teu budak bola, kiper teu lompatan, gerakan kiper itu dibatasi oleh aturan yang sangat ketat. Naon aturan kiper mah teu meunang newak bola di luar garis putih. Teu meunang. Coba-coba kiper noel bola di luar garis putih penalti 12 pas. Artinya apa? Seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama ulah keluar di koridor aturan Allah dengan dunia ulah harap teuing bisa 12 pas. Mantan aing paling gila dari kiai abring-abringan ka urung-urung gila. Naon sababna 12 pas. Penalti dia. La ilaha illallah. Komo ieu teh tahun politik kemarin bakal loba bae. Benar tak? Awas para kiai kula titip, jaga marwah ulama, jaga kehormatan kiai. Ulah demo murah hanya gara-gara kepentingan politik. Oh lu endah kabeh politik mah pola mati leutik. Pak kiai bang pokona nak kiai pokona bae dia mau untungna. Benar tak? Maka awas ulah sampai keluar dari koridor agama, ulah keluar dari aturan hukum Allah. Anda pula terus terang Pak sedih ningali para kiai di kabupaten mah abing-abing kayak pejabat sedih. Hampura imah kula deukeut ka urang gunung, imah kula deukeut ka pendopo. Pernah dilebeukeun ka kiai ka urang gunung. Sumpah na ieu Allah, sumpah lamun cokor aing nicak ka pejabat meuni keneh jempor saumur hidup. Naon sababna? Percuma aing baheula meunang ngaji lamun teu amalkeun ku ilmuna. Aya pesan Rasul sangat keras. Iyyakum wa mawaqifal fitan. Qila wa ma mawaqiful fitan? Qala abwabul umara. Hati-hati para santri, para kiai, hindari tempat-tempat fitnah untuk kalian. Imam Hudaybah ditanya, "Wa ma mawaqiful fitan?" Apa tempat fitnah untuk ulama? Dijawab, "Qala abwabul umara." Tempat fitnah untuk para ulama adalah rumah-rumah para pejabat. Itu fitnah untuk para ulama. Na'udzubillahi min nah kurang doakan guru-guru orang sing istiqomah sedayana ya robbal kurang sedayana mudah-mudahan sing hidayah jeung taufik ti Allah subhanahu wa ta'ala kahartos kira-kira kahartos terus lamun kahati ieu waktu teh dohor meh dohor sok aya dahar waktu aya santri kita ta'arud baina dahar wa duhur kudu madahar lamun ta'arud dua perkara antara dohor jeung dahar heulakeun